kadek liar. Kabeak bensin kunaon ieu motornya. Kurang bantuan ah. Ini kemana tuh ya? Program di bantuan. Ya, program di bantuan gua biak. Kaonangan pugumang iya tetapi kalah beak bensin. Hek jauh kene kang geus beurang poe. Tanya aku ieu tanya. Heeh pugu iya. Mas bin PK dia nya datar ieu ku eta tukang bensin diharap teh 10 meteran paling. Mang nuhun atunya. Kayak bi kemana? Mana tuh buruhna? Zaman ayeuna mah nu gratis. Nu ngadorong secapek-capek dia tanyakan. Duh kumahanya mang. Acisna ge ku ieu. Ngan sakieu-kieuna jang masar bensin pugu taya deui hek jauh kene pugu perjalanan kumaha atunya. Ah tuh ari mah muruhan mah hayu ah. Balik deui atuh ari mah muruhan mah. Suka antarek muruhan kah ditulungan. Oh nu gratis sih. Oh zaman ayeuna mah. Ya si emang sugan teh ikhlas nulungan teh. Zaman ayeuna mah da nu gratis nanah nogenan. Jatah ge mayar zaman ayeuna. Nyaan jelema teh. Ini Mang Hendri datang aek nagih sih kana ka urang Oh, neng kumaha atunya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya Mang Hendri. Mang Hampura euy can bisa wakana hutang abi teh pugu kerekayaan pecek Ya, leutik. rep. Pugu maksud abdi ka dieu teh rek ngomongkeun masalah hutang teh ya. Heeh. Tapi teh kabeneran boga milik ieu teh urang teh. Cek kitu nama. Jadi meureun eta masalah hutang bae meureun ayeuna ku abdi diridokeun. Masalah eta mah ayeuna mah tong jadi pikiran malah mah abdi ieu boga ieu saeutik sekalian jajan budak meureunan. Eta hitung-hitung keur budak we jajan. Gusti, alhamdulillah bukan kejadian budak Oh, neng jebah hutang urang lunas aya ku Gusti, alhamdulillah ya Allah. euy. Nuhun ya Mang. Nya bi, mang alapatan teuing pacun sawa mina kurang dijeng tatangga meureun silih tulungan. Neng. Udang ieu. Naon tuh Tuh aya Mang Dede Henry nagih tuh. Yang di luar tuh, tempok udang geragiru. Nagih naon aku bikin hutang lunaskeun cawa mere duit 50.000. Lah hutang nagih lunas kumaha tuh? Mana Mang himpi meureunnya? Hayu ya keluar ya pe kumaha yeuh.